rek nyieun racikan tradisional keur obat asam urat, rematik, kolesterol, nyeri-nyeri sendi, masuk angin, darah tinggi, tah ieu daun kelor, tah ieu laja tuh menang nyincang ieu laja. Nah, ieu sereh tah ieu sereh tuh. Sereh menang nyincang serehna tuh. Sereh tah ieu sereh 5 tangkal. Tah ieu jahe ieu. Tuh jahe. Nah, ieu mah jahe, tah ieu jahe. Tah ieu bawang bodasna tuh. Ieu bawang bodas keur ngalancarkeun darah pola darah tinggi. Nah, ieu bawang bodasna dikeuretan supaya nyerep. Tuh. Nah, tah ieu make serbuk ieu saeutik tah. Make serbuk ladaku. Make ladaku saeutik kamera daya haneutna panjang tuh. Tulukeun ya ieu ladakuna. Tah anu alusna mah ieu teh lain anu kieu. Oh nya ieu merica hitam teh pedas hideung teh kuduna mah angguran teh eueuh di warung teh teh kaos ieu nu aya. Tah engke lamun arek hayang amis mah make madu atawa gula merah asli. Nah itu lainna urang caian, urang godogeun. Caian. Nah, caian langsung godogeun ieu teh. Oh. Langsung godogeun. Ieu teh sagayung setengah ieu teh perkiraan caina. Sagayung setengah. Nah, langsung we ka dieu tah di godogeun tuh. Langsung digodogeun. Oke mendidihna kira-kira ngagoplak. Supaya uapna teu leungit da ieu anu ngajadikeun sajeuna teh turuan. Nah, cenah ngagoplak. Tinggal ngagoplak terus ngagolak terus mendidih langsung aja disaring gitu. Rol tah atur nuhun.